mantak ceku lagi darah kene ngaji kos ieu ngamankeun diri ieu geus min fadlillah. Min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba. Poe Minggu pejabat anu ke puncak, pejabat anu ka Bandung, pejabat nu ka Bali, endek naon lamun lain zina. Ji emang kumaha kitu ieu lalakonna negara. Sadarina entet. Urang mah kuari geus make geus muji syukur lagi geus lain lalagaan urang mah asana geus teu kudu salat geus sama ka urang mah asana ka sorga. Atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambalaya, nu maling ambalaya, nu zina ambalaya, urang mah geus aman sakieu. Di akhirat geus pokona mah urang mah wow, malaikat ge geus nyariuman ka urang. Nyariuman. Ye cek urang kunaon aing diciuman. Di sisi maneh zina, nu judi, nu mabok, tapi maneh mah bisa eta bisa aman. Ngan teu salat doang sagedeung ka nerakanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh iya urang di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah lain lalagaan, lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah. Ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba. Ngajakan kan awewe ngajakan lain. Bang. Ada barang nih, lain kitu. Lain. Di barang saya nganggur, lain kitu atunya lagi gengsi atuh. Bu, emang barang sana naon? Apam saya nih nganggur lain. Lain gitu asalnya nangis senyum lempang lunggak lenggok eta teh nu kos kitu sarua jeung sini di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan nu kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah baju nage kahandap ngangsar hebat biasakan lain lalagaan hebat cek ulama barang di deuleu digigir dibelah ya Allah digigir belah dieu ti luhur ti pingping datang ka handap dibelah aja ku kiai di deuleukeun tok sialnya sama we tolol eta pan ngajakan nu kos kitu ngaranna ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah mah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo ajunyana mere ka urang nomor HP na tabantung geus Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya pakai mau nikah. Sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebookan kayak tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Fainim dana magalamun narimanya gaya manzukir. Nu mawa kita manyoret. Anu teu mawa kita pangan engkos kebodi etek. Mantak ge ngararaji mumpung dibere umur kena bisa maca kitab beunyeun utawi hiji geng ke di akhiratnya na bakal jadi saksi barang deg-degan naragakeun teh fudoli cak utawi sembarangan aja aya utawi ya utawi mantak nyeun utawi nu bude aya nu nyeun utawi na bude datang ka huruf gel rugi teu bisa
bisa baca kitab biru di dunia rugi sanajannya jadi DPR ya di akhirat dikerebak-kerebak dasina doa ngarumbai tapi teu bisa maca kitab marugi monyong. Aduh, nyana di dunia babanggaan sepatuna herang jasna ge bagus jasa dasina tapi teu bisa baca kitab. Una naonan. Mungguh Allah mah letik. Lamun cak juri gede. Cak Allah baletik. Wah cenah ciki uci kos kitu amat daming kitu iya aing mah. Sia dibere umur lain maraca kita macaan koran melulu. Rugi amat. Teu cenah kieu supaya kaharti bae. Ya, kaharti bae. Ai kitab mah buatan wali, ai koran mah buatan kamangmang. Sia macaan koran macaan kamangmang. Kita benang wali mantak cekulaget lamun teu bisa maca kitab geus bae meuli kitab babawa mawa kita bae ditanya ku pamajikan naon eta Kak kitab duh emang kita kakak bisa maca kitab loba omong aing jadi kiai ngadadak ke kuari. Iya, mau kita bahkan kos nu beneran ngajina. Minggu hareup engke tasawul meuli kitab. Di mana cenah kieu meulina? Di kula. Maksudna aing dek jualan kitab. Biasa kitab untung 10.000 gaya 1000-an bahasa berata. Berarti cenah kieu mah yang gede untung. Atuh mah jualan tuh untung. Iya, jadi di hadapan kula mah di hadapan kula jelema make jas pakai dasi sepatuna hebat turun di Mercy itu aja teu bisa maca kitab. Eueuh nilai di hadapan aing mah. Eueuh bae geus. Kajentingnya duitna miliaran. Di bank ambualayah duit dibatur kabeh. Aja tuh bisa ente. Soal mah atuh emang so. Atuh engke coba di akhirat sih ulang ngeunah gua ari. Di akhirat mah bisa maca kita mah aman. Begitu ditimbang ku malaikat, ieu mah penjore amat cenah ieu kalakuanna rada berat ka kenca, tapi bisa maca kitab. Cek malaikat teh geus balangkeun batu ka ditu. Ka mana? Ya ka jahanam. Masya Allah rugi hirup di dunia tuh bisa baca kita baru rugi ya geus urang atuh geus karolot teh bisa baca kitab anak mah wayahna kena bisa baca kitab anak ceng sama santren bae ceng aing ngadenge ngaji uci kos kitu geus sieun sama santren bae siap Pak asal sampai 1 juta bae boleh pencit bae abah ya. Aduh Gusti Allah. Deuk ngahatikeun Quran atuh nu bantah ku negara beuki acak-acakan ge teu barisa baca kitab. Coba mun bupati urang bisa baca kitab, gubernur urang, ibu urang sarerea anu ayeuna nuju masantren. Betaheun nama masantren gitu. Gubernurna kabeh bahasa mantep bahasa nanggina pokoknya ngaran-ngaran teu bisa maca kitab lah teu beres cara kiai teu bisa maca kitab ge teu beres nu bisa maca kitab ge teu beres atau komodia ngaji ke mana ya
wa inim dana magala munari menyegah manzukir bi ujratin kalawan ujolam yujbar maga ora dan paksa yaman ila zahing dalem gaul aso unggu hareup urang insyaallah ngalaksanakeun haul sultan aulia kutub rabbani wal arifis samadani Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddis Sir. Padahal mah ya urang unggal poe ge unggal minggu kapanggih jeung wali. Kapanggih. Unggal poe minggu urang maca kitab ieu minaj Imam Zakaria atuh wali. Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin eta teh atuh wali. Jadi ngaji urang ka dieu teh eta teh kaparanggih jeung bahasa-bahasa wali. Wali mah penteu maot dibaca ku urang kitabna nyana hadir. Neleukeun jana didelekeun ti kaler ka kitu di jero di luar gitu. Aya nu keur ngaroko bae tolol teh jelema ngaji teh sakira cak wali wali jakula cak wali itu sia teh izin ka wali betul los terus kombo ka awewe banyak geus daekeun guys, kebelah awewe pun majlis awewe belah di belah kenca, geus daekeun ka dinya. Dongengna dongeng kongkong. Daekeun wali ge ka dinya. Sanggeung cek aing ka dinya. Masyaallah, urang teh teh ngaji teh duku urang dibaca teh bahasa wali. Dar njabahkeun bahasa Kangjeng Rasul lain lalagaan narjamahkeun bahasa Kangjeng Rasul utusan Allah yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Kangjeng Nabi teh ngajelaskeun bahasa Allah mantak loban nu teu karuateun ngaji mah kos kitu tah. Datang diuk rebes. Teu kuat nya teh ngadenge bahasa wali teh teu kuat. Jadi geus beureunan teh mah ceulina ceuli hijab. Geus teu kuat bae nya namang teh dihudangkeun ku babaturanna balik. Etoel begitu ya teh emang geus hayu atuh geus teu kuat ngadenge bahasa wali teu kuat ya. Masya Allah lalawara bahasa wali batu tafsiran lah tuh ki umaran jalang wae gatuh eta walukuna di talian di dapur kaluhur teu kaharti tafsiran eta teh. Kulcirah kunaon dikaluhur-luhurkeun. Berarti kan mal dipake. Ini talian kaluhur bener bae Masya Allah eta lodo 9 bulan. Teu bahasa wali teh kos kitu teh. Oh, kos almarhum Manghani ulah luhur-luhur wali-wali nu baheula nu kuat belah-belah kamari Manghani naik motorna didorong ka kaler kayak didorong deui ka kidul kayak didorong deui cek jelema nanaonan teh tuluy ditubakan didorong aku lantaran sering beberapa kali ditanya mani orang motor didorong mah itu lain ditubakan
bensin mahal bener bae harita naik 100% teh tah bensin tuh eta bahasa wali mah kos kitu tah mantak nu ngaji di dieu kan wali kabeh saya kan ngaji di dieu ye wali kabeh mantak eta HS ge lain sa HS kudu dibonggol tah mah ya Allah urang nyaritakeun wali resep nyaritakeun wali mah aya wali nu daharna 40 poe sakali 40 poe sakali karak dahar geus ieu modar lah ieu mah dongeng wali bae lah aya anu 30 poe sakali daharna sarua sia ge mal kuat lah bocah nu ka aing bae kiai ulah ka aing sih masuk aja kitu sok nyedekeun ka aing sia mah atuh aing mah kadeuleuna dahar kadeuleuna doa bukti memang bener dahar aya anu 20 poe sakali daharna ya Allah ya Rabbi pohara amat aya anu 10 poe sakali karak dahar aya nu 5 poe sakali tarada deres dari poe sakali mata 5 poe sakali dahar di urang eta mah nu kuat di rumah sakit diimpus aya anu 3 poe sakali dahar aya nu 2 poe sakali dahar tarada deres tah tanya aya nu sapoe 2 kali dahar anu sapoe 2 kali tama tuh biasa berarti kan 2 poe sapoe 2 kali perkumpulan wali perkumpulan biasanya ada kumpul 40 poe sekali hebat sebulan sekali hebat 20 poe sekali hebat 10 poe sekali geus hebat-hebat bae lah anu 5 poe sekali hebat nu 3 poe sakali ge hebat nu 2 poe sakali ge masih hebat pas nu ieu ya nu ieu mah sapoe 2 kali dinasehatan ku kabehan siapa mending di pasar bae dagang lah sia mah dagang ulah jadi wali sia mah dagang bae ai beuki dahar keneh mah dagang kan tadi aku para wali tadi aku nu dahar dan sapoe 2 kali teh teu di aku kita dagang bae sia mah heulana dagang wali mah lain tukang dekos kitu wali mah tah sadegeun ieu pan ieu nih isuk-isuk kaudu beurang saeutik dah malah ka majelis ke mawa kupat kecil besi di jero majelis lapar tolol tuh coba eta aya 2 buras sagala emang aing teh nyaho-nyaho aing ge ya di jero ieu teh aya nu mawa kupat aya buras aya ge cenah kieu ulah disebutkeun cenah ngaranna moal senang moal nyaho bae pokona ke coba belah mana moal disebutkeun belah mana beladana ku kesih usia dipariksaan deui ya wali mah kos kitu tilok dahar wali tah masya Allah kunaon sih sebabkan urusanana nama beda ngurusanana ngurusan kolbu ngurusan roh ai urang makan ngurusan awak aduh lamun isuk-isuk teu ngopi aing mah puyeng dongengna ge kos ka ditu kabeh ge dongeng ge ayo coba ge
Sumpah lah aing mah wani sumpah. Dongeng kos gitu mah. Aing mah teu peuti akur keur kopi mah tapi lamun susu akur. Oh heuh, jadi aing mah isuk-isuk tetep susu bae. Oh, aing mah kopi sama susu. Aing mah lamun kopi doang teh akur, susu terus aing mah kopi susu. Eta akur ka beuteung aing, jadi akur aing mah tahu. Aing mah mun teu teh manis henteu aing. Kita teh aing kudu teh manis bae. Urang mah dongeng teh kos kitu. Dongeng teh kos kitu. Aing mah lamun jam 10 candahar we ngageter awak. Ngageter. Urang dongeng teh kos karitu bae teh dongeng teh kos kitu urang mah teh jauh teh kos kitu. Mantak aing mah hayeung ngajina di luar bae ge lain kuna naon. Kiai sok lambat eureuna. Aing aju keluar ke Sang Tiis. Saya kira teh di luar wae gajina. Teh ke Sang Tiis pan ajujan untung-untung nama urang jadi wali henteu. Pinter henteu, gering bae. Mata aing mah di luar bae ngajina ge. Dongeng teh eta bae kos kararitu urang mah. Dongeng teh kos kitu teu jauh di urusan-urusan awak bae urang. Aisyah nu mantak sehat sok ngadandan. Aing mah alhamdulillah nu mantak sehat teh aing mah istiqomah. Barang dahar teh istiqomah. Jadi lamun isuk-isuk teh tanya, aing mah teu kuduk teu akur sambelna ka aing mah. Teu akur. Ngan aing mah ngadahar buras ulah make naon? Ulah buras 5 bae lah. Aing mah istiqomah buras 5 tah eta. Aju cuci mulutna cau 3. Cak setan teh ieu batur aing kabeh cak setan. Alhamdulillah ieu tentara aing kabeh cak kana. Urang teh dongeng teh hartina kos karitu bae kan dongeng teh. Bali makan lain dongeng nu kos kitu wali mah dongengna. Keur beutik tahajud sabaraha rakaat alhamdulillah bisa 50 rakaat insyaallah. Bola bisa alhamdulillah ada ngalawihan setik 50 bisa 60. Oh rada sehat awak aju antas tahajud tahajud alhamdulillah bisa maca Quran 10 juz alhamdulillah hari aing teh sih aing mah maca sae Quran mah teh aing maca salawat menang 2000 alhamdulillah sakian aju ka subuhnakeun alhamdulillah terus mantap subuh maca Quran deui bisa 10 juz deui. Jadi kayak kabeangkeun 10 juz geus. Jadi berarti sapoe teh tamat tah cak saurang aing bae Quran mah tetep bisa minggu sakali tamat tangan maca sholawat. Beuti kae 2000 oh kos kitu. Aing mah lain resepna maca la haula wala quwata illa billah. Datang ka aing mah tilok dahar teu beuki dahar teh. Sebab maca la haula wala quwata illa billah bae dimeureun ku Allah dibere kakuatan tak kos kitu tah aing datang ka aing mah di kamar bae pohoan teu kaluar-luar aing mah jadi itu ku resep-resepna maca zikir teh di jero kamar bae nyaho-nyaho saminggu bae mah kaluar tilok dahar tayang dahar ngising teh ngising mah ngising ai dahar ge henteu pan sia ngising ai dahar henteu aing mah daharat ti lo kanyawan ku batur. Wali goblok tah mah. Tah mah belah dia tah aya tah wali mah. Belah kenca. Tah jadi mah keur carita. Sok geura. Ieu mah keur carita ulah hese-hese. Pagawe negeri pasti ngobrolna pagawe negeri bae PNS. Sia di mana posisi sia jadi naon sia kabag sia terus dongeng seputarnya anak kan guru dongengnya seputar guru bae saya nggak guruan di mana nggak guruan di anu bagian naon saya aing guru olahraga ya dia mah guru ieu terus dongeng teh emang dunia nyana polisi dongeng polisi bae saya buka kuari kedua di mana aktif aing di sepatan saya di anu sabaraha pendapatan sapoe aing ngantau kumaha nangkep jelema bae
dongeng eta bae seputar eta abri dongeng eta bae seputarnyana tukang di pasar dongeng di pasar bae sia beak eta dagangan sia beak alhamdulillah sia emang teu bubu teu beak nyaho kumaha meureun situ geus sarua teu beak jeung lain mah alhamdulillah beak-beak bae maksudnya beak dijual kan lain itu beak di dahar ku aing seputar eta we santri ngobrolna seputar jana bae ngaji sia geus ngaji naon mah amil sia juru bias sia naon alpia sia seputar eta kan tuh jelema nu resep ka awewe ngobrol awewe bae kakarak ditinggalkeun 20 poe ku salaki 20 poe kakarak ditinggalkeun 20 poe ku salaki boga anak boga dua SMS teh aya di aing SMS di aing kayak geus idah urang ka ditu aya geus eta wih bukan mah kieu nu di luar teh nyaon teu nyaon nu di luar naon eta wih teu bahasana berhese ngan kos kitu bener cangkung leutik Jerman masyaallah eta mah ca boga anak dua ge susuna mentol keneh deres tuh muara kere aki-aki tolol goblok ngobrol kos gitu bae tak eta kan sabidang bata kiai okos nu jahoan bae teu babaari do kos gitu mah trek ngobrol naon deh anu berarti yes asal sekali tanya anu oh berarti eta lain ilmu gaib lain teh mah aja katebak bae asal jelema rambutna rapi bajuna ge ngaciripit calanana ge rapi ieu jelema baleg deui ka jelema geus kanyawan we baleg deui baleg ieu geus ge ja itu jelema itu baleg baca cuek-cuek bae sih kancing salah imah los kayawan emang gaib tuh lain gaib nah ieu keur carita urang mata dongeng teh seputar awak si itu seputar dagang si seputar digawe si itu betul bupati ngobrol jeung bupati dia nyaritakeun tentang keberadaan negarana bae wilayahna bagaimana pendapatan sakumaha dan lain sebagainya proyek eta bae seputar eta jana dongeng teh moal jauh ti eta dongeng-dongengnya nah jadi jangan lagi ngobrol cara korupsi aduh ulah kanyawan kumaha ulah kanyawan ieu tuh bari kieu eta jangan kayak KPK eta tekannya bebas jangan lagi ngobrol terus gitu Aisyah sih bisa hebat gitu dagang kok masih atuh ulah dinormalkeun timbangan emang atuh dinormalkeun mana diutungna maksud aku mah jadi berarti tah lamun teh mah 1 kilo kurangan sabaraha atuh sia deugna sabaraha saon bodai amat saon jadi dongeng seputar eta bae aku bacaran orang meuli 1 kilo di pasar timbang deui di imah datang ka ieu 1 kilo bae teg ceuli enya geus musyawarah eta jeung para syaiton rajim teh mah keur carita wali mah moal dongeng na moal kos kitu wali mah dongengna soal roh ningkatkeun ibadah ningkatkeun tuh mun eta situ wali itu mah geus bisa hiber aing mancan
tak kumaha carananya supaya bisa ibadah gampang gua beli tiket Garuda sih ya ibar kage gitulah jelema sapopoena teh obrolanana naon nu aya di hate innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan omongan jelema naon nu aya di hate dijadikeun lisan sebagai tanda bukti dalil nu aya di jero hate untuk teh hese tah ieu keur carita nu ku urang diaji ieu kitabna kitab wali geus neuleuh ka kitab neuleuh ka lamun urang neuleuh aduh ieu teh buatan wali asa kadeuleuh nu nyieunna ongkos urang dikiriman surat ku kabogoh urang Sarwiti Cikupa eta teh kadeuleuh suratna nu kadeuleuh teh bibirnyana kos ngomong we di kunyam kenyomna luak lewena segala itu surat mah surat tapi asa aya beungeut nyanaan di dinya asa aya beungeut nyanaan di dinya kadeuleuh kunyana malah mangiceupan segala mantak yana maca surat teh seuri ya teu bawa ka grogol jelema tuh kan gitu mantak jelema lamun baca Quran teu kadeuleuh Allahna jauh kene jauh kudu kadeuleuh Allahna teh emang bisa jatuh bisa kumaha cenah kieu carana nah lamun si aya nyawa carana ulah dahar 40 detik kadeuleuh ge Allah teh kapanggih langsung moal misleuk deui asal teu dahar 40 detik langsung kapanggih jeung Allah sebab podar sia nah ieu urang ceritakeun perjalanan wali beda jeung urang lain deui diakur-akur kitu henteu mantak aya hiji wali anu teu disangka wali lantaran cek tadi wali mah nu daharna 40 poe sakali sabulan sakali aya nu 20 poe sakali 10 poe sakali 5 poe sakali kabeneran aya hiji wali anu di Jogja teh bela-bela eta mangan saukur dahar bae dahar jeung cabe nya nama dahar cukup jeung cabe be di dahar cabe keremus dahar cabe keremus cabe di wali-wali ku kabeh ai doana mah manjur loba nu minta doa ka nyana minta aya anu teu nyaho masa wali dahar mah lulu teu percaya dahar bae wali mah tilok dahar kunyin wali mah awakna ge di lembur sia besi anu kunyin tah eta tinggal tulang doang kadeu asana ieu wali wasalah ieu datangan waalaikumsalam peluk urang sia naon meluk aing asana wali ieu cekeun teh jaca kiai ge wali mah tilok dahar pasti kuru ieu tinggal tulang doang aing bengek goblok beak dokter buku aing orang-orang bengek aing asma geus ka dokter mamana teu cager salah tak Ki Uci atuh lain Ki Uci nu salah sia nu goblok asal kuru be wali atuh lain aya nu kuru wali mah tambal aya di lembur urang ge nu batuk bae nu bengek anu penyakit gula geus karuru biasa kulantaran caritana tuh percaya tuh kan malah dihina atuh salah dihina ge wali mah dihina tilok marah tandana wali lamun dihina tilok marah tilok seuri nya mah diomongkeun seuri diomongkeun seuri wae tilok marah oh nafsuan urang mah pan kakak si anu bener sih ngomongkeun aing goblok amat tuh budak
Masya Allah tolol tuh bener ceknya nama aing teu pernah di Bogor meureun emang siapa pernah di Bogor aing kebal di Bogor naon dagang salak aing Suganda belajar Cimande tah urang mah kagara kaya selenting-selenting we geus barah wali watun bisa bos sadaekna ngobrol ku naon tah sadaekna tilok marah ya dah kulantaran nyana atuh teu percaya geus salah gitu caritana si jelema nu teu percaya teh bebeja tah ka eta ka bela-belo teh ya aduh ka dia kula naon ka Mekah Mekah jelema mah ceuk teh karumpul ditu solihin jeung para wali zarah ka Kangjeng Nabi ulah ngecedok bae di ceuk bela-belo atuh masing-masing bae sih ceuk teh lain kitu makomo cenah geus kadengekeun kiai segala watu cek eta teh masing-masing bae sih geus Masya Allah tiada teh kaget begitu datang ke Madinah di lawang Madinah nyana geus aya teh kaget ya Allah nyana geus teu kicep-kicep kieu ieu bela-bela teh lain ieu teh jurida apa aslina teh eta wali mah kos kitu tah atuh sakahaya ge ada dunia leutik wali mah salengkah tek geus satu dunia dia toy teh dilipet hayang ka mana Masya Allah ayo enggak mana sakal sapira dunia teh lah sagenggeman sakieu leutik ayo sia hayang ka mana hayang ka Mekah plek hayang ka Madinah plek hayang bang tak lamun urang ditanya sia lamun iya bisa hiber cara wali deuk ka mana deuk ka Bali aing mah emang enak deh lo baru sataranjang di ditu deuk ka Bali kos gitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Aya nu henteu kitu, aya. Wali bisa hiber henteu, bisa nanti gawan henteu, mustajabud da'awat ge kadeunah henteu, tapi wali. Atuh aya teh kubah Allah Pak. Macem-macem ngan kanyahoan bae wali mah ku wali deui kanyahoan. Layaripul wali ilal wali jauh ka wali kecuali wali nyaho wali maka wali sanajan rudin sanajan kukumanya Masya Allah urang lamun dongeng-dongeng kos karari tuluh baja sakomo Syekh Mansur Cikadul Asnawi cari Syekh Abdul Karim guruna komo eta mah Ahmad Khatib Syambas guru thariqah nu aya di Indonesia kabeh 90,9% eta kabeh nyambungna ka Syekh Ahmad Khatib Syambas. Waduh lamun didongengkeun pala deui mah keur carita urang mah sakieu kaayaanana jelema bekidah jelema anu hudang ti peutingna ge cara sakali lah hudang ti peuting puyangna saminggu kan urang aduh teu dibere sebab teu boga maksud urang mah nah tapi aya jelema dibere ku Allah kakuatan model kos kitu teh tah mantak urang menghargailah ka jelema anu ku Allah dibere kekuatan batin anu dibere indra na indra leuwih ti urang orang mededeulean sakieu nyana malai dedengean sakieu nyana malai dibalik hijab dibalik tirai kajana kader lamun Kangjeng Nabi mah geus poh lain lalagaan lam yahtalim qattu toha mutlaqun abada wa matasa abaslan bimada zaman Inu dawabu falam tahrabama wa qatu babatuna badan pijis bihil gitu
kemudian atuh waqal buhulam yanam walainu qonna isat ya Allah Kangjeng Nabi mah pohara lain lalaga nya kemudian atuh Kangjeng Nabi mah ningali Kangjeng Nabi mah tukangan Kangjeng Nabi kaciri kos aya mataan Kangjeng di tukang emang menurut heuai we teu kadeul atuh kadeul anu tungkul bae kadeul ku Kangjeng Nabi cedak ku kiai atuh aing mah neuleun teu dikira-kira bae aya anu tungkul bae neuleun deui ka jam deui aya tah kitulah ke urang ngadogekeun wali insyaallah ke minggu hari kos kumaha si wali mana sih nu diangkat jadi wali urang bisa henteu jadi wali ke ukula insyaallah dicaritakeun minggu hareup mun urang cenah bisa henteu mun hayang jadi wali bisa kumaha carana engke minggu hareup dicaritakeun beusi hayang jadi wali engke minggu hareup dicaritakeun kuari mah pokona mah siap-siap tasbih mawa 10 maksudnya udah dipakai hiji 9 jual coba nu mana wali profilna nu mana saha urang bisa tante jadi wali engke insyaallah urang dicaritakeun Tuhan saya geus sering etakeun wali-wali sangat tapi orang teu bosen-bosen nyaritakeun wali mah naon sebabna sebab urangna lain wali jadi hayang ngadengekeun eta aya kos kumaha jeung urang mah urang dibere resep teh kanu model kakaromah resep kos Kangjeng Nabi mukjizat resep Kangjeng Nabi mantas perang maju ku Kangjeng Nabi teh kalaparan panjelema kabeh sahabat kalaparan aya 300 sahabat lapar cek Kangjeng Nabi coba aya naon karang-karangna urutan nu boga seutak seutik dikumpulkeun urut roti korma kacang kabeh dikumpulkeun di sorban Kangjeng baris cek Kangjeng Nabi baris diberean ku Kangjeng Nabi tah beres 300 jelema nya sakeneh Masya Allah paneta lain lalaga haju eueuh cai cek Kangjeng Nabi cai urut teh eueuh coba dianggan cai urut padahal teu kitu ge bisa kan Kangjeng Nabi aya teko diurut setik dan celupkeun leugeun Kangjeng Nabi angkat mancer diramu Kangjeng Nabi sahabat mararandi ondur nginum segala macam Kangjeng Nabi na kieu bae mun Haji Pendi bisa kitu jualan nya mah itu jualan cai nya mah eta gara-gara mukjizat eta ya Allah wah Masya Allah karim gitulah tah ieu kitab nu ku urang dibaca kitab wali nya nama ulah ditekadkeun maot hirup nyana hadir mantak kiai nusok maca kitab bajunya lah gunakeun hartina aji kuali na disumpahan kitab aing salah-salahkeun sia teu daregeun jelema ngaji kudu ada tak lainnya nanan wali jumpahan tah wali nyana hadir urang maca kitab Sapinah Syekh Nawawi hadir dispugun nu bogana Syekh Salim Sumet dekeun ku Syekh Nawawi ieu kiai macana teu beres sakira ieu hartina ieu kunaon maca Sapinah ngajakan ka Golkar wah mulai Syekh Nawawi da teu hadir geus kulantaran teu hadir teu ngeunaheun kadengeun ih nyana-nyana di mushola ngocoprak bae jelema-jelema di imah masing-masing kuna teu nyambung sebab hatena nyana teh teu akur da eta hayang ngakurkeun hate urang jeung hate wali teh hese
hese sebab urang hayang hayang dihormat lah, hayang disasalamanan lah, hayang diagung-agung lah, hayang dibere. Asal sasalaman teu mere duit bae haju bae sia goblok amat sih. Ngaji saminggu sakali we kitu dek mere-mere acan ngomong botol. Cak murid teu betah mah ngaji. Tuh kan komo ka Dusugi. Dusugi aja mental Dusugi. Eta lain Dusugihna teu daek mere tapi walina tah anu ngajauhannya. Tuh, kos gitulah ilmu kawalian. Kos kulai. Kula kabari berangkat ke Pekalongan. Ka Habib Lutfi boga undangan khusus. Artinya perkumpulan ahli-ahli thariqah sadunya. Oh, di Turki hadir, di mana gitu Amerika teh halal hadir apa sih? Ente mun hadir ka ditu bisa teu pan atuh pan aya surat panggilan anak kudu diangsongkeun ieu. Cenah kula mah teu boga surat ge deuk hadir bae ditembak sia. Tah hadir kula ka ditu kadulah hadir sakedeuk ngobrol. Yes, ngobrol beres lah ngobrol ceritana. Balik. Nyanang bebeja. Ditazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin. Ulah henteu cekeun teh. Tak kos kitu mah kudu paham. Kumaha pahamna? Syekh Maulana Hasanuddin datang ka nyana. Ya seakan-akan dek haul cekeuna biasana pan kula sok ngidar. Henteu kula ge can kaburu. Tah jadi geus bebeja Syekh Maulana Hasanuddin can bebeja cekeuna teh dek haul can bebeja. Wali kos karar itu wali otak wala langsung balik di Pekalongan malam Jumat langsung tas Jumat berangkat dari itu ke Banten Zara aja kapanggih Hasanuddin aya di ditu malam anu milu segala Hasanuddin ya geus ambalaya kos gitulah cerita di alam-alam nu kos karar itu urang mah geus tinggal cintakeun kahiji ka Allah anu selalu mele anugerah ka umatna. Dua ka Kangjeng Nabi sebagai rasulna. Tilu ka para wali-wali Allah anu selalu hubungan jeung Allah. Kangjeng Nabi teh aya pengganti-pengganti lah kan nya nama bahasana make isyarah-isyarah. Teu kitu. Ke minggu hareup teu kudu bebeja ka sasaha teu kudu ulah ngajakan batur ulah boro-boro ngajak batur sorangan ge ieu urang nyaho di aku nyaho teu kuali nu urang hayang di aku geus teu kudu bebeja ka batur teu kudu mun ditanya sia ka mana aing ka dieu ka Cilongok neuk naon neuk ka pasti teu bebeja entah aing teu meraeun ku kiai teu meraeun bebeja pantak kiai kitu amat maksudnya meureun abeh tepat di jahat teuing daharna meureun. Tah urang we geus maksud tak geus ulah teu kudu bebeja teu kudu ka sasaha. Urang we yang diaku ku Tuhan Syekh. Kitu kayaknya neuleukeun. Tuhan Syekh kan neuleukeun Tuhan Syekh. Wah, mandi di ka mana teh budak teh. Woi. Teu boga ongkos bangunan teh budak teh. Nyahoeun nya gitu teh boga ongkos teh nyahoeun. Loba nu aneh. Ongkos teu boga ieu hayang ka Cilongok. Jol we, waalaikumsalam. Sudah ke mana? Ka Cilongok. Ya tah jeung. Saha coba eta gerak saha? Loba eta nu kitu. Nu endeuh ka Cilongok teu boga duit tapi aya nu mere. Loba. Nu loba jasa mah nu boga duit tapi teu daek mere. Loba jasa teh mah. Teu loba teh mah. Ya Allah ya Rabbi kos gitulah seputar carita keanehan teu kudu zaman baheula zaman kuari ge mun kukula dicaritakeun loba zaman kuari tah carita haul-haul nu kamari ge loba jasa nu araraneh loba jasa nu ngimpi urang jauh langsung nyana berangkat ka dieu ngimpi teu nyahoeun di dieu
aya haul bo paigan sakira ngimpi teu meunang henteu dina impian teh tah jadi loba anu ararame batur manu di jararau ararimpi urang mah nu deukeut ngimpi henteu daon henteu oh masalah ya tah gitulah insyaallah urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan panjang umur dibere sehat dibere cinta sehingga urang aya dina ridho Allah nu deuk datangna saha kiai kumaha Allah bae nu deuk datangna saha tah saha pentingna urang mah zikir geus zikir-zikir anu kukula bakal dibacakeun sanajan eta sederhana ulah urang haja-haja zikir kos kitu ulah emang konon ge kudu ijazah heula lain ulah haju urang ulah lain kudu ijazah lamun teu ijazah heula dibaca bae masuk kitu tah sok aya rada kitu cak di dua cak di luar naon lah pokona kieu loba nu haja-haja teh ulah eta mah geus tuturkeun lamun deuk engke ijazah Allah ngan terakhir kudu ieu heula karak eta itu teu meunang sambarangan geus kuariwa urang mah dititah tah satahun sakali ajak maca eta abeh engke urang asup ka buku Tuan Syabdul Qadir ya lamun urang geus maca eta geus aya ngilu aya engke urang daftaranana begitu di akhirat ke wah ini murid saya oh emang iya pernah baca ya qadial hajat bari nundutan cakena ya aya tulisan ada urang urang aja baca kan kudu hadiah lagi kieu salam lagi kita eta hese salamna mantengna kudu kumaha eta kan aya cara-cara nah gitu kudu la ilaha illallah na dibacana ga kudu kieu kudu aya sababaraha perasaan nu kukula sok dicaritakeun la ilaha illallah pertama geus perasaan bahwa Allah teh aya la ilaha illallah la ilaha oh Allah teh aya teh pangeran wajib subhanallah la ilaha illallah kedua perasaan Allah teh aya hiji Allah teh la ilaha illallah la ilaha perasaan naik engke itu naik-naikna perasaan oh hiji Allah teh aya tur hiji ke la ilaha illallah terus lagi la ilaha illallah la ilaha illallah eueuh nu nyarupaan sakabehna ge eueuh nu nyarupaan mukhalafan lil hawadis naik ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sakabeh makhluk ciptaan Allah nu ngurusana Allah nu ngayakeun nu ngurus terakhir tah itu di lain sambarangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah joku la ilaha perasaan datang ke mana tah karak mun geus boga kos kitu meunang tah maca eta tah wiridan nu tadi urang mah kuari mah geus we tuturkeun lamun urang geus maca eta engke urang ka aku murid Tuan Syabdul Qadir Al Jailani nu nyana engke di akhirat cak sompralna mah nyana nyakelan sorbana hejo geus dicaritakeun ku nyana tuh sorbana tah asal engke di akhirat aya nu mau sorban hejo eta kuari ge beusi aya nu make sorban hejo eta bae tewak tah eta tewak ieu carita bahasa zahira teh bahasa batinna betul lain gitu lain gimana di akhirat sorban nya menang meuli di mana gila itu bahasa zahira tetap bahwa dia batu ke hati bahasa cekana di akhirat mengibar-ngibarkan bendera kalau gitu mah Golkar juga ada ya budak ya kudu didadetkeun ya budak ya kadisia aja emang aya naon aya sumur barem ya di dieu
secara batin lain carita zahir bahasa wali mah kos kitu ya tayu urang neruskeun carita bahasa wali kumaha bahasa wali ya Zaid zina jeung sarwiti tewak bawa ke meja hijau sidang koba tertangkap basah sidang ngaraku bener barang aku nyana lain muhson zina teh can pernah kawin make akad anu soheh goer muhson berarti kan kudu dijilid 100 jilidan sakumaha kamari jelema lamun zinahna musad haddul musad ar-rajmu ranjam selanaon datang ke pai Masya Allah lamun guer musad wal bikrul hurru mi'atu jaldatin wa tagriba 100 jilidan pohara ya Gusti Allah ngajelaskeun tentang hukuman zina dijabarkeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku ulama wali ieu ku urang dibaca ku hareuy tah zina guer muson berarti kudu dijilid 100 jilidan wari dijilid cepret 100 jilid sanggeusna dijilid teh haju diantep di negara eta lah di lembur eta ulah di kampung eta ulah kumaha tagrib piceun jang naon aya ge kos kitu mah tuh ngarusak negara ngarusak lingkungan ngarusak tatanan sosial ngarusak turunan talaun aya nyawa jelema nu sok karusak eta nu sok zina eta ngarusak piceun yugarabu garibun piceun Zaid kamana min balad zina mun zina na di Cikupa jadi pasar kemis batilok aya nu zina aman di pasar kemis mah kos nah di pasar kemis mah kumaha meureun alhamdulillah jadi di pasar kemis mah isin dik zina teh isin teu daekeun jadi aman Cilongok mah komo euy pohara paling aya ge hiji dua di Puri teh mah hiji dua di Puri aya asal atawa di sisi pasar kemis aya aju ka tengah meureun ka tengah sarua di mana ayeuna nu aman persirahan negara mana lembur mana nu ngaran-ngaran aya kontrakan nu ngaran-ngaran aya perumahan aman tina zina eueuh ti ditu kiai cenah sok nyaho bae lain sok nyaho aing nyaho jasa 1500% aing nyaho amo gede amat persentasena geus 1500 aing mah 100 deui nyaho ka jelema-jelema nu sok zinahna ge nyaho ka jelemana nyaho keke cenah emang nyahona bebeja apana henteu pan bisa nyaho kitu nah pokona mah rahasia perusahaan meureun bareng jeung kiai tuh sia bokos kitu bae kan goblok tah
piceun lamun nyala zina di Cikupa min baladi zina di negara Cikupa kampung Cikupa lembur Cikupa piceun ila gairi baladihi kalain negara eta kalain lembur eta sabaraha piceuna ila masafati qasrin 100 kilometer 100 kilometer teh baheula mah hese balik ari kuari 100 kilometer sakiceum atuh kuari mah nu mantak ditambahan fama fauqoha 100 sampai lebihna terserah pemerintah nu dikira-kira nyana sulit balik hese baliknya lamun urang kuari 100 km ti dieu ka Pandegelang mobil ambalaya ti dieu dipicen ka Bandung di Bandung ka dieu mobil Masya Allah dek naik bus aya dek naik taksi aya dipicen ka Tasikmalaya Tasikmalaya ka di ambalaya jelema unggal poe dipicen kuari maka Jogja alah naik pesawat di Jogja ka dieu cuman 45 menit set geus datang deui ka dieu picen ke Surabaya sarua dipicena kudu ka mana tuh kiai supaya ulah bisa balik nah dipicena kan Nusa Kambangan mun kula jadi presidenna ya mun kula laporkan anu zina laporkan picen ka Nusa Kambangan supaya ulah bisa balik nyana atau ke Kalimantan ge cenah kieu bisa aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema aya di Kalimantan mah masih kena leuweung geledegan kasupkeun ka dieu waduh atuh cenah kieu teh mah loba gajah antepkeun kana digegel ku gajah abak tanyana nu hese balik ka mana itu teh aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta lain dialokasikan kemudian dijieunkeun hotel dijieunkeun motel dijieunkeun sagala kitu naon ngaranna kitu lain poan ngaranna dijieun tempat-tempat gos kitu nanaonan coba ayo kumaha tanggung jawab bupati lamun di kabupaten tanggung jawab gubernur lamun di provinsi tanggung jawab para menteri tanggung jawab presiden mentak engke ditangtangan di akhirat ku Gusti Allah limanil mulku yaum saha nu jadi raja poe ieu wahai raja-raja dunia nu baheula maneh maksakeun diri hayang jadi raja dek urusan umat urusan masyarakat muncul Pak Harto lulumpatan Bung Karno kabeh wah lumpat Jokowi lumpat kasarimpan Halo, ditang-tangan 5 nil mulkul yaum. Ayo sia. Gus Dur tang-tangan. Gus Dur tenang bae. Tenang bae Gus, kok kamu enggak lari? Kenapa lari? Itu kan Allah nang tangi. Siapa takut? Tenang Gus Dur. Kok bisa kos gitu ki jauh tujuanana mentak ieu pecat ieu teh dirapihan mentak Gus Dur dilengserkeun deuk naik teh ya usah emang kunaon ayat 3 nu harus ditandatangani desakan Amerika nya nembung cenah kieu nyaho ti mana si sok aya nyaho ka aing sia mah sia orang lembur teh nyaho naon mantap ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak-kotak-kotak.
Atuh Aisyah mah lahir di kampung otak-otak sawah tuh ese. Paling jeung lentah bae uling teh. Jeung geuyeub bae. Da sarua teh jeung si eta tah. Aduh Masya Allah. Tuh kudu nyaho. Aya 3 desakan Amerika. Bey. Tidak. Bong, Gus Dur bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyahoeun. Nyana nyahoeun. Meme jadi presiden nyana nyahoeun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Ya, dina harti seserian kadengkeun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus Presiden, cuman sedaun bawang sebentar. Ya nggak apa-apa ceknya sedaun bawang. Nanti dilengserkan, jadi tidak mulus. Ya nggak apa-apa ceknya nanti. Jadi geus nyahoeun tah. Ka bulan-bulan jeung ka poe-poe tah ku kiai geus dimejaan. Teu kumaha mah teh aneh atuh. Ji. Kurang mun ngomong kos kitu beusi pacarnya nyawan. Teu. Jeung Gus Dur na bebeja ka saha ka kiai siam sok aya jajang nyaho kitu bae si tolol. Geus kitu bae tah. Jauh. Ya mantap niat nage deuk ngaroba negara. Coba dakwah. Mantap jangan teu keluar. Kalau Gus Dur tadi ditanya sama malaikat, kerjaan apa? Juru dakwah. Apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah? Allah yang Maha tahu. Dengan cara-cara dakwah saya. Itu mantap ke cara tenang we begitu. Limanil mulkul yaum ditangtakan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibu. Gus Dur ente. Tenang we nya di sisi kieu. Malah datang kabeh kanyana Gus, kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Aku takut. Tenang dah, eta hebat. Kiai cenah geus bisa ngayakeun kos teh hakim. Emang ku banget. Babaturan ieu mah wali. Mun dicaritakeun mah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh itu nanti aneh. Lamun nyantai nyahuan, jelma nu teu nyahuan ka dunia perwalian, karak model Muhammadiyah, apa-apaan, bisa bodoh. Engke bae gara paes ya ge nyaho ge. Tuh ya. Watak. Zaid, lain Gus Dur Zaid. Zaid keur dipicen yeuh, kumari kumaha? Zaid zina, jilid 100 zina picel. Cenyana. Menang saminggu ana maning. Tinggi wede, wis ana maning. Ini sih upaya orang ngedeleng langsung. Iya. Lu ada maning di sini? Ada maning. Ijain balik deui ka Cikupaya kumaha ieu urusanana. Sedengkeun kan cak tadi ge kudu dipicen sataun. Kudu dipicen sataun wa tagribu amin. Supaya negara aman, lingkungan aman, supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak tatanan-tatanan kahirupan. Jilid picen sataun seminggu isana maning. Iku wong waduh gendeng iku wong aya deui. Nah kumaha lamun aya deui fa in ada ila baladi balik deui nya ka Cikupa. Nah Busr harus mengerahkan tenaga, tangkap, laporkan deh.
kuari buserna ndek ngalaporkeun kumaha jaker babarengan jeung nyana waktu Zaid zina jeung buser berjamaah da kumaha tuh coba buser kuari ye cenah kieu ulah sok kitu buser mana jai nyaho jasain ka buser nyaho akhlak buser teh kos kitu. Iya mah geus carita geus kajian sama buser malah geus tanggung ka neraka meureun malah. Ieu bae saya di bain ada. Balik deui ila baladi muni larang keras. Tidak boleh nyana tinggal di Cikupa. Harus dibuang setahun. Ieu teh jang amankeun negara, lingkungan, tatanan supaya mantep. Masya Allah. Encan satahun teu bisa cicing di lemburna deui biceun satahun nyana kena mikir di ditu ya Allah ya Rabbi ya Allah balik deui ka ditu ka Kalimantan ke Izaid menang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipicieun ku pamarentah otomatis dipicieun deui ka nagara Kalimantan anu sepi tina paramean dasar bacokok atuh datang ka dicicing di mana ge bacokok bae buaya mah buaya bae barangnya na dibalikeun deui ka ditu endahan neangan urang ditu kan tolol Ki Zaid zinah maning sama orang Kalimantan. Waduh. Ki Zaid dia dipicen ke Kalimantan balik deui ka dieu ai prak dibawa deui ka ditu zinah deui di ditu teh kumaha eta. Lamun Zaid dipicen ke Kalimantan kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah endahan nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan kumaha eta walau zadal garibul baladil ladzi gurriba ilaih gurba ila baladil pindahkeun nyana ulah di Kalimantan lamun nyana zina deui ka mana cenah kiai ka Sulawesi ka ditu ka Aceh supaya ulah zina deui di mana payu terus jadi negara teh lamun urusan kos kitu mantep dah aman geus ya Allah masya Allah ngeunaheun hebat tuh kuari mah zinahna lain di Kalimantan Zaid zina di Cikupa jilid 100 picen dek dipicen lah ke mana ya ke Kalimantan naik naon naik bus dipuatkeun nya ka ALS bus ALS lewat Sumatera lewat Palembang di jalan kan ngendong nyana di jalan endahan zina di jalan deui tolol. Itu budak blon ya. Heuh maksudna teu meunang manggih apem. Ya Allah. Nyana mah geus apem nu kumaha ge terus bae. Nu basi tah nu naon terus. Di jalan. Tanya kayawan dia kita di jalan kayak zina ya. Sedekah dek di bawah lah ya ke Kalimantan. Kuata. Riba ila gairi maksudi pindahkeun ku hari mah ulah ka Kalimantan kamana coba pindahkeun di ALS kada di bawah bimbingan jelema anu endek micen ulah dibawa ke Kalimantan coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teu bisa sih. Ya Allah, ya Rabbi datang ke kos gitu supaya aman negara.
kuarima boro-boro jeung janda boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae kuari kehidupan badak kadang-kadang ngarasa sieun ge ngarasa sieun ieu kumaha lamun ku Allah dibalikeun kumaha mun ku Allah digempakeun kumaha mun ku Allah dibere azab jatuh kuarima perzinahan teh geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain jahe lain jeung janda-janda lain nu boga salaki kuat ka terang-terangan deuk kumaha tuh ieu urang datang ke kuari karusakan model kos kitu selain rahasia deui selain rahasia perzinahan selain rahasia baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji diiring-iring diisin-isin datang ka biri gidigeun urang lembur ge nanaonan kuari zina geus jadi lalab naudzubillah bidzalik wa bidzalik mantak ceuk lagi darah keneh ngaji kos ieu ngamankeun diri ieu geus min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba poe minggu pejabat anu ke puncak pejabat anu ka Bandung pejabat nu ka Bali endek naon lamun lain zina emang kumaha gitu ieu lalakonna negara sadarina urang mah kuari geus make geus urang muji syukur lagi geus lain lalagaan urang mah asana geus teu kudu salat ge sama ka urang mah asana ka sorga atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambal aya nu maling ambal nu zina ambal aya urang mah geus aman sakieu di akhirat geus pokona mah urang mah wow malaikat ge geus nyariuman ka urang nyariuman ye cek urang kunaon aing diciuman di sisi maneh zina nu judi nu mabok tapi maneh mah bisa eta bisa aman ngan teu salat doang sagedeung ka nerakanya ya Allah ya Rabbi tuh ieu urang di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa alhamdulillah Masya Allah lain lalagaan lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba ngajakan kan awewe ngajakan lain bang ada barang nih lain kitu lain di barang saya nganggur lain kitu atunya lagi gengsi atuh bu emang barang sana naon apam saya nih nganggur lain gitu asalnya nangis senyum lempang lunggak lenggok eta teh nu kos kitu sarua jeung sini di dalam nih ada apa nih eta teh ngajakan nu kos kitu ngaranna aya awewe rapi jasa make jilbab masyaallah ini baju nage kahandap ngangsar hebat biasakan lain lalagaan hebat cak ulama barang di deuleu digigir dibelah ya Allah digigir belah dieu ti luhur ti pingping datang ka handap dibelah aja ku kiai di deuleukeun tok sialnya sama we tolol eta pan ngajakan nu kos kitu ngaranna ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha panjang cukup atuh sakitu ge komo ajunyana mere ka urang nomor HP na tabantung Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai. Baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen. Ada apa? Doanya saya pakai mau nikah. Sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebookan kayak tolol. Ndeu kawin bae ieu main Facebookan. Encan dicek heula anak saha. Aju di ditu nanya kumaha.
salat kumaha, ngaji kumaha, turun kumaha. Siwan kita main Facebook, di Facebook langsung detika. Masya Allah. Oh, sekolah teh. Jadi ente mau kawin sama? Iya, pantas saja kawinnya jurig sama jurig. Kagetan ya lagi. Apa Kiai? Ya jurig sama jurig. Kok bisa begitu Kiai? Emang saya jurig? Ya, setengah jurig lah sekolah. Kagetan ya ada. Itu terus ngomong lantaran kuda disebut jurig ya teh senangan marenana. Jadi maksudnya hayangnya kumaha. Nah, bejakeun. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan bisa aja. Dia, waduh, saya keluaran misro lah. Amis di jero berarti kan. aduh ya sekarang ngomong di tinggal ngomong di telepon aja kula masuk yang sedikit lo benu nggak bohong di hadapan kula bagi ngobrol kayaknya bagi kula telepon mangga oh iya kerja jalan saya kan kerja jalan tolol sih kerja hadapan aing di jalan goblok. Udah boga apa emang sepakat 100% nggak bohong malulu. Nggak bohong malulu. Ya ntar sebentar lagi dah sekian tes ini saya lagi sibuk ya kan ya tunggu aja. Ntar saya yang ngepel balik ya. Ini saya tak lah baturan jalan Kiai. Itu ya masa tadi ngomong di jalan lah tuh jenguk itu iya. Itu mah deres lain Kiai. Tuh saya maju seri bae kos tu aya bae kiaina. Kiai ngabohong sarua bae. Oh, ambalaya lah moal bejakeun lah pokona lah. Nah iyalah mulia fil asai walai awe na picen kiai wala tugarrabu mratun wada awewe nama ulah dipicen sosoranganan. Sarwiti zina jeung Zaid piceun jilid sarwiti da jilid cuman dipicen nama dipicen dengan ulah sorangan komo kuari mah atuh nya bisa make HP kan iya tuh nya datengkeun aja iya itu udah ada di mana di Lampung ini dibuang saya juga di Lampung ini dibuang udah kita ketemuan lagi yuk ayo udah kata atuh papanggih deui nya geus babari deui. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP teh yang kos sekarang iya. Saya nyaritakeun lah pokoknya mah. Kiai boga HP geus. Ngariung bae ngabohong ngariung ngabohong. Tunggu sebentar. Enggak lama lagi saya di jalan. Pugukeun ngomong keneh. Ngomong kene enggak lagi sebentar lagi amis nggak bohong alabatan madu tak lain kene di dia lain di dia mah contoh doang wala tugarrabu ibra'atun wahda ulah sorangan kudu kumaha bal ma'azawjib balik bareng jeung salaki da piceun mun nyana boga salaki aw mahramin atawa jeung mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene painim tanah bi ujrotin lamun nyana embungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan anu sangat urgen lamun abid gai wal abdu khamsuna wallahu a'lam